Mankoba kalima nyarioskeun angguan sareng katuangan nana waktos nyantri. Ari pengangguan nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar. Dina mastakana dibelitan ku sacuwir lawon. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarompah atanapi sapatu. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dangdaunan di sisi wahangan. Ari wengi seseringna tara kulem hiji waktos anjeunna parantos sababaraha dinten henteu tuang leueut. Jol aya hiji jalma ngadeuheusan diunjukna. Eta jalma ieu jisim sejak babakti nyanggakeun artos. Ari artosna diwadahan dina kanjut hatur lumayan keur ngagaleuh katuangan. Dawuhan Said Abdul Qadir nuhun sareng teras eta artos ditampi. Teras Said Abdul Qadir ngagaleuh roti keur tuangeun. Barang anjeunna parantos calik bade tuang roti guprak aya serat anu ragrag ti awang-awang. Ari uningana eta serat kieu. Innama ju'ilatis syahawatu lidu'afai ibadi liyasta'inu biha 'alat ta'at wa ammal aqwiya fama lahum walis syahawat. Hartosna pikeun abdi-abdi aing anu lembek memang dipaparin syahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana taat. Ari pikeun jalma anu gagah mah naon perluna nurutkeun syahwat. Didinya roti teh dilesotkeun deui henteu teras dituang. Teras anjeunna angkat deui kategalan margi anjeunna uninga yen eta teh semata-mata pepeling tinu agung kana salirana.